Para hadirin ibu-ibu, bapak-bapak di Jakarta, Jakarta, ogen di daerah Karawang, Sakarawang, di Bekasi, Sabakasi, di Tambun, Satabun, di Bogor, Sabogor, Sumbawana, di daerah Tangerang, Setangerang, Majalengka, Kuningan, di Payun, Kumkuring, muji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat kepala hadirin anu sami-sami ngareunikeun kana ieu carios anu mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala urang dibanjiran hidayah sinarang taufik oge mudah-mudahan sing jadi contoh kasadayana kaum muslimin muslimat anu salajengna oge di mana aya kalepatanana mugi-mugi ibu-ibu bapak-bapak tiasa ngamaklum oge ngahapunten. Ibu-ibu bapak-bapak simkuring bari nyarioskeun nyaeta kasepuhan anu aya di Cirebon kapungkur kacarioskeun baheula teh nyaeta aya dua jalmi sadulur sapejit saibu sarama di mana ayana eta dua jalmi teh di tanah Jawa anu masih keneh budak bolongkotan kaayaan waktu di tanah Jawa. Nyaeta dua jelema ieu anu sadulur nuju ka tanah suci Mekah anu maksudna bade ngalaksanakeun ibadah haji. Tah maka kusabab kitu ibu-ibu bapak-bapak jadi sajabi tidinya mah jalmi teh masih keneh seueur anu nyokot kana ilmu kabudayaan tapi ieu mah dua jalmi teh anu sadulur parantos ngartos kana agama kalayan anjeunna nuju teu aya di tanah Jawa aya di tanah suci nuju ngalaksanakeun ibadah haji nyukupan rukun Islam anu kalima. Sebab rukun Islam ibu-ibu bapak-bapak parantos apal sadayana nomor kahiji syahadat, kaduana salat, katiluna zakat, kaopat puasa, kalima munggah haji. Jadi ieu nyukupan rukun Islam anu kalima. Sareng dina masalah munggah haji sing terang ilmuna, sing sae niatna anu insyaallah sanajan bari jeung urang teu dongkap cenah ane kata-katana suci tapi niat anu sae terang kana ilmuna ku Allah dijamin dikocorkeun pahala ganjaran munggah haji ka eta jalma wa imma maot atawa sanajan teu dongkap. Margi hadis nerangkeun dawuhan Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja min baitihi hajjan aw mu'tamiran wa mata ajrullah ajrul haji wal umrati ila yaumil qiyamah. Di mana eta jalma geus kaluar ti imahna anu maksudna rek ngalakonan ibadah haji jeung umroh kari-kari cenah di jalan aya halangan maot atawa kumaha bae. Ajrullah ajrul haji wal umrati ila yaumil qiyamah dibocorkeun ku Allah ganjaran eta munggah haji ka eta si jalma ila yaumil qiyamah nepi ka poe kiamat. Dua jalmi ieu anu pala saderek adi lanceuk anu kahiji nu istri jenenganana teh Nyi Ratu Rara Santang nyaeta hiji putri anu geulis digringgit lengkah perak tepatna manising kartip oge sok diserebut ku urang ditu mah Mustikaning Cirebon. Ari anu hiji deui rakana jenenganana teh Pangeran Walang Sungsang Jaksa
nyata Pangeran Jawalang Sungsang Cakrabuana. Ai Cakrabuana nya kitu deui kaset nugelis jeung kaset Nyi Ratu Rara Santang anu kacida geulisna nyata Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana anu alhamdulillah ieu dua jalmi anu sadulur teh nyaeta adi lanceuk sadongkapna ka tanah suci dupilinggihna teh nyaeta dituan Syekh Jamalulel. Jadi ayana dituan Syekh Jamalulel ieu teh dua jalmi adi lanceuk Rara Santang sareng Cakrabuana. Ai Syekh Jamalulel anu kawitna teh di Mesir. Dina hiji waktos para saderek pas sore bada magrib ngaronyok we ti luang. Carawi nyaeta dudukeun nyundu ngayakeun obrolan. Ngong eta Syekh Jamalulel teh muga nyaeta muka carita. Sanggemna kieu kuring ngaraos bagja tiasa nyaeta bertemu muka kalayan tiasa ngariung jeung aranjeun anu salerosna macenah kaula teh aya maksud aya picaritakeun cenah Syekh Jamalulel tapi teu kuat cenah kaula teh isin. Jadi Syekh Jamalulel teh aya maksud aya picaritaeun ngan teu kaduga pokna kaula teh isin. Ai saur Nyi Rara Santang ari sareng abdi mah teu kedah isin cenah Syekh. Saur Syekh kieu kaula teh ngabogaan perintah ti Raja Mesir mantena tos sasaun dikantungkeun ku permeswarina tah anu sabenerna mah kitu kaula teh ngemban perintah ti Raja Mesir men mantena parantos sataun dikantun ku istrina sadaya pangagung-pangagung karajaan teu boleh pala hadirin sadaya teu oleh masihan jalan sadayana istri anu gareulis diajukeun ka eta si raja kita tawarkeun nuti kulon nuti wetan boh parawan boh janda diajukeun ka eta si raja tapi teu aya anu ditampi atuh mun cara di Bogor teh mah urang Bogorna urang Karawangna, urang Majalengkana, urang Jakartana, atau urang Cimangu, Corutin, mencara di urang mah Bogor, Sukabumi, Bandung, teu aya nu ditarima ku eta raja. Sama sakali kumargi eta asa kubunga cenah kaula teh anu amarwata suta ku aya netepang sareng anjeun tiasa jonghong tiasa petemu muka tah ayeuna para batas sadaya jadi teras-terasan ngayakeun obrolan Syekh Jamalulel sareng Nyi Rara Santang jadi bunga kaula teh ku sebab tiasa sesobatan sareng anjeun sareng Nyi Putri nyata Rara Santang anu gelis saya hinggana anu kawin di tanah Jawa asa kuturug-turug asa kunurug cupu moprok jodoh tepung bayu tapel adam titis tulis ti Gusti nu Maha Suci nu kaset jeung nu gelis tah sakitu we jadi buah ati kemang soca
Nyi Ratu Rara Santang sareng Raden Cakrabuana. Ku saluyu pisan asa kumerenah kalayan munasabah lir ibarat nyata jame dibedah dua lir ibarat keris manjing sarangka kumaha atuh kinten-kintena Nyi Ayu saur Syekh sabab sim kuring teh yakin bakal didama-dama di negara margi dua-duanana ieu mirip pisan sareng permeswari anu dipayun tah kitu menyaasa persis menyaasa jiga seolah-olah ieu si Syekh teh pala sadere keur milari istri kapenak sareng Nyi Rara Santang teh anu kacida ngabogaan rasa kabeneran tah anu salajengna jadi jelas ieu teh Nyi Rara Santang persis sareng Permeswari Raja anu parantos menilar dunya jeung ulah sarempang margi Raja Mesir teh nembe anu sakitu paharana nembe genep turunan kacan lami ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawabna Raja Mesir teh kacan tebih-tebih teuing nyaeta genep turunan ti Kangjeng Nabi Muhammad. Jawab Nyi Putri kieu rebu-rebu nuhun laksa ketika bungahan bunga anu amarwata suta Syekh Jamalule katarima dunya akhirat luhur saujung rambut jahanap sausap dampang biasa midodo mi asih kajalmi anu kieu patut nu sakieu gorengna nu sakieu teu gaduhna nuhun we katampi mika dodoh mika asih nah teu kasamaran kinten-kintenna ninggal titinggalan Syekh teu ngarasa kabobodo nenyo kana salira ieu kaula basana kitu cek Nyi Rara Santang nyaeta ku sim abdi gunung gede gedean hate abdi agung anu teu kinten ageuna manah sim abdi ku ayana mika dedeuh mika asih caang bulan 14 teu aya kaabotan nanging kumaha kakang Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana naros karakana meureun ku akang kakuping eta Syekh Jamalulel teh kitu maksudna dedeuh teuing mika asihnya ka abdi nanging kumaha tu kakang Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana basana cenah ari engkang mangiringan ngiring-ngiringan bae cenah aya kang dupi airaka mangiringan sapangersa malah nuhun anu aya ari akang mah bunga anu teu aya hinggana geulis akang mah nurutkeun akang mah kumaha we bade ngiringan sapakersa anjeun upami rai aya jodona kakang ikhlas ridho senang dunya rauh akhirat basana nyeta Raden Walang Sungsang Cakrabuana akang mah bunga anu taya hinggana geulis lamun anjeun rugi kalabah aya jodona akang ikhlas senang dunya akhirat sanajan kakang dirunghal akang marido bae kitu saurakana teh akang mah senang dunya akhirat ridho
lamun nepi ka anjeun aya jodoh kakangnya tujuan kakang anu ngabogaan rasa bunga anu akhirna para sadherek jadi perkawinanana Sultan Mesir teh sareng Nyi Ratu Rara Santang. Jadi Ratu Mesir teh janinya nikahna jeung Nyi Ratu Rara Santang. Kalayan aya jodona anu kacida ramena bubuhan raja nyaeta nikah. Para hadirin sadaya Sultan Mesir teh sareng Nyi Ratu Rara Santang anu kacida ramena bubuhan atuh raja saparantosna beres perkawinan maka kenging gelar Sultan Mesir jenenganana jadi Sultan gitu nyaeta jadi Sultan Fud Syarif Abdullah jadi jenenganana Sultan Syarif Abdullah ari permeswarina Nyi Rara Santang jadi kenging julukan jenengan Syarifah Mudain. Tak kitu para sadherek kasepuhan teh. Jadi bojona presmariyuna Nyi Rara Santang jadi kenging julukan jenengan Syarifah Mudain. Saparantosna beres eta perkawinan para sadherek Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana pamitan bade wangsul akang lain kutosono geulis sajabat di bunga akang anu aya akang bade wangsul ka Cirebon jadi enggalna carios ieu Sri Sultan Syarif Abdullah sareng Nyi Ratu Syarifah Mudain ngagaduhan putra dua. Jadi airakana mamulinya tanah ka Cirebon gancangna riwayat teh Nyi Ratu Rara Santang teh kagungan putra. Nyeta kagungan putra Nyi Ratu nyeta kagungan putra muka sebut Syarifah Mudain teh kagungan putra dua dupi jenenganana anu kahiji Syarif Hidayatullah anu kadua sareng Syarif Nurullah dua putrana teh saparantosna kagungan putra dua Sultan Fud Syarif Abdullah wafat ala sendiri pupus innalillahi wa inna ilaihi raji'un nyaeta Ratu Mesir barang parantos kagungan putra dua nyatana Syarif Hidayatullah sarang Syarif Nurullah telami pupus etara mana patali parantos sepuh jadi ngantunkeun putra dua jadi Ratu Mesir parantos pupus mulih kajati mulang kasal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sadherek sadaya kalaresan para putra jumenang Sultan teu acan dewasa. Jadi can biasa jadi Sultan margi aralikeun terpaksa anu ngagantian teh Sultan samentara sebab pala putrana teu acan dewasa kapaksa ieu Sultan anu sementara nyaeta Patih Unggajatra nyata Patih Unggajatra anu diutus sementara jadi Sultan
saparantosna dewasa para putra sultan mahkota kerajaan dipasrahkeun deui ka putrana Syarif Hidayatullah. Ari anu tadi mah ngawakilan seolah-olah keur can dewasa, dupi parantos dewasa mah ieu mahkota kapangkatan atawa kasultanan teh dipasrahkeun deui ka Syarif Hidayatullah. Janten Raja Mesir mang tahun-tahun dina hiji waktu kekawasaan dipasrahkeun ka raina nyaeta Syarif Nurullah. Nah, ieu riwayat para saderek kasepuhan. Jadi Syarif Hidayatullah teh mang tahun-tahun jadi raja di Mesir. Dina hiji waktu kekawasaan dipasrahkeun ka raina nyaeta Syarif Nurullah. Syarif Nurullah jadi sultan Mesir. Amanah sareng nasihat ibuna kieu saur nyi Ratu Rara Santang hidup ayeuna anjeun teh jadi raja kudu bisa anjeun teh nanjeurkeun keadilan kalayan hikmah kabijaksanaan negakeun hukum demi perkawibawaan negara. Tah kitu amanat ibuna teh. Hidup ayeuna anjeun jadi raja kudu bisa nanjeurkeun keadilan kalayan hikmah kabijaksanaan negakeun hukum demi kewibawaan ieu nagara. Nya dikupingkeun we. Saparantos raka hidup waktos Jepang kanagaraan negara Agung Komara kudu sacara dhuwur anjeun raka anjeun keur waktu nyekel ieu nagara dugi ka Lebah Agung Komara gede wibawa sareng kudu bisa nahan cenah kitu hawa nafsu sebab nafsu sok mawa kaduhur amat anjeun teh ulah nunda salat teh hiji jalan ku adegku ngadegeun diri ka Allah masrahkeun diri hiji salat teh hiji tihangna agama as-salatu wa imaduddin salat teh tihangna agama. Jadi ibuna teh sehat merang penting kaeta raja. Basana teh ulah sok ngalajur nafsu sabab nafsu mawa kadung umat ulah ninggalkeun salat. Sebab salat teh tihangna agama as-salatu imaduddin salat teh hiji tihangna agama. Tah ku ayeuna kitu kaset. Kudu daek masrahkeun diri ka Allah. Kudu singgajin maca sholawat terutama sholawat muhtar. Anu ibu-ibu di mana bae ayana oge parantos tiasa kana ngaos eta sholawat. Anu mudah-mudahan tah anu mawi para bapak sadaya si ibu nganasehatkan jadi tuang putra itu hiji mutiara senjata anu paling ampuh lamun dilaksanakeun nasihat ibu diperhatikeun. Mung sakitu basana amanat ibu kaset sing rajin hudang ti peuting ngalaksanakeun salat tahajud sing rajin maca sholawat anu salajengna dalah raka anjeun muarek nantep insyaallah dibantu kana nyekel ieu nagara. Jadi raka anjeun ge moal ngantep pasti ngabantu ka ieu nagara. Mung ai ibu mah sareng raka anjeun bade ka tanah Jawa lain ibu ku tega lain ibu ku punya kan jadi anak. Mung ibu sareng raka anjeun bade ka tanah Jawa Cirebon
sanes ibu kutegan sanes ibu kutesono ibu sang kangen kaua hidup nyata Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana hidup teh kagungan ua nyata lanceuk ibu nyata Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana geus ibu mah bade pamit bae sareng rata anjeun nyata ibu bade mulih ka Cirebon teu kacarioskeun sedihna anu ngantun jeung anu dikantun sapunyere pegat simpai deudeuh teuing silih doakeun atuh nu dikantun muga-muga ku Allah disalametkeun anu ngantun toh kitu keneh ibu ratu anu teu kinten sedihna nyata anu kasebut Saripah Budain disarengan ku ingkang putra nyaeta Sarip Hidayatullah ngantunkeun Mesir nuju Cirebon jadi Sarip Hidayatullah ngantunkeun Mesir sareng ibuna nyaeta menuju mulih ka Cirebon jadi papisah sareng tuang putra anu jadi ratu di Mesir samparentos nadugi ka Cirebon pala sadere atuh manu silih rangkul silih tubruk sadayana pada dangis kuayana tiasa tepang sedih sadayana antawis ibu Nyi Ratu Mas Rara Santang sareng Sarip Hidayatullah sareng uwana Pangeran Cakrabuana katut sadayana kasepuhan Cirebon silih rangkul silih ciuman kuayana parantos lami nembe biasa tepang deui alhamdulillah tah anu salajengna ya Sarip Hidayatullah sareng ibuna Nyi Rara Santang akhirna kaputusan kasepuhan anu aya di Cirebon Sarip Hidayatullah diangkat jadi sultan nyata diangkat jadi sultan Cirebon akhirna kaputusanana kasepuhan Cirebon Sarip Hidayatullah diangkat jadi sultan nyata sultan Cirebon Sarip Hidayatullah diangkat jadi sultan Cirebon kalayan kenging gelar ingkang sinuhun jati purba panataga ma aulia Allah nyata kenging gelar ingkang sinuhun jati purba panataga ma aulia Allah waktu sarita ibu kotana teh Pakuwati Nagara Cirebon kasebut kaluar negeri mah Karta Raharja nyata kenging gelar ingkang sinuhun jati purba panatagama aulia Allah waktu salita ibu kota anak Pakuwati Nagara Cirebon kasebut kaluar negeri mah Karta Raharja Sarip Hidayatullah katelah Sunan Gunung Jati jadi katelah Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah di waktu sarita Sunan Gunung Jati angkat ke negeri nyata Cina telami jadi katelahna Sunan Gunung Jati ya Sunan Gunung Jati telami angkat ke negeri Cina kacaturkeun di negeri Cina
eta Cina teh para sadherek Nyi Sarif Hidayatullah parantos aya negeri Cina kacaturkeun di negeri Cina Kaisar Cina Raja Ongge kagungan putri geulis anu taya hinggana jenenganana teh Putri Ontinio. Putri Ontinio mah ngaran Cina ieu bagus terus disebut tekoseng yang kai oge. Ieu mah rada alus ngaranna ieu. Putri Cina teh jenenganana Ontinio. Jadi Sarif Hidayatullah teh ka negeri Cina nyeta kapenak jeung hiji Raja Ongge kagungan putri geulis daya hinggana. Jedigna dulur meuni gidig-giringit cek urang Karawang mah euy. Lengkahna ge lengkah perak kepatna ge meuni sing saretip dulur pipina oge metak ti soledat kutu tijalikeun tuma. Ai jenenganana nyata Putri Ontinio. Putri Cina terus terang para sadherek terus terang ieu aya hubungan cinta mideudeuh tah Nyi Ontinio teh aya hubungan cinta mideudeuh ka Sarif Hidayatullah. Dina hiji waktu Kaisar Cina teh Raja Ongge ngayakeun musyawarah. Di mana? Di Karaton. Jadi eta raja teh ngayakeun musyawarah di Karaton. Para sadherek nyawalakeun atawa nyaritakeun pangaruh-pangaruhna Mahaguru. Keur musyawarah nyaritakeun pangaruh-pangaruhna Mahaguru Islam. Dauhan Raja Kaisar para penggawa, para menteri, para pangagung andika teu aya nu mampu numpes pangaruhna guru Islam Jati Purba eta hiji guru. Poe ieu baris ka dieu eta si hiji guru teh poe ieu baris ka dieu nah anjeun teu anu bisa mampu eta numpes. Ari tujuanna memang nyaritana rek anjang sono. Tah kitu ceuk Raja Kaisar. Maka kumpulkeun para tokoh-tokoh Kaisar ayeuna kumaneh. Tokoh-tokoh Kaisar Tatar ka Karaton yen bakal aya guru sadurunge winara. Kumpulkeun para ratu, para tokoh Kaisar Tatar ka Karaton yen bakal aya guru sadurunge winara. Mangga saur sakabeh pengawas sakabeh menteri saur patih-patih saparentosna di lebet Karaton anu kalintang rehen kangreng Kangjeng Raja Kaisar ngangkiri ingkang putri dauhanana anak ama Raja Putri anu geulis Ontinio kadieu bungsu cu kadieu neng cing kadieu cu dak geulis ama aya picaritakeun eta Ontinio teh gidig mani gidig ringit lengkahna mani lengkah perak kepatna manising karetip Gusti bener-bener eta mah pipina gemetak ti soledat kutu tijalikeun tuma. Waduh geulis teh kira-kira. Aduh urang pasar induk manising polohok. Geulis teh Ratu Cina teh disaur tapuramana aya picaritakeun ka dieu cu bungsu sayang
Raja Putri Ontenio nyamperkeun pisaurna aya naon ama bari jeung leuleus liat sujud tata krama sae karamana misaur rama kieu ka Neng Gelis wayahna anjeun meungpeung isuk ayeuna anjeun teh kudu pura-pura rara halangan anjeun teh kudu pura-pura reureunehan gitu wayahna Neng naon sababna ieu aya hiji rahasia alipokna teh wayahna anjeun meungpeung isuk-isuk ayeuna pura-pura reuneuhan Gelis wayahna dangdan sakumaha jalma anu reuneuh nah ieu teh bingung aya naon anu sakitu Gelisna anu geuning-geuning lengkah perak kuramana teh titah dangdanan reuneuhan mangkana panu gede reuneuh mah aduh pan kacida goreng coba lamun geus reuneuh 8 bulan mah komo rek make longles kos lauk enogan rek make samping kos bedug di sampingan mangkana ieu nu Gelis kuramana titah dangdanan reuneuhan ku batur mah mani dibeungkeut cangkeng aduh ieu nu jadi sepuhna aya naon ieu jelema sakitu Gelis titah reuneuhan coba lamun ditenggeut ieu halit kos radaduna nangkep tamur dayo ti tukang persis kalapadoyo tanu reuneuh geus eueuh we kapantosanana tah ieu Gelis sangeusna anjeun dangdanan reuneuhan ieu bokor kuningan tangkolokeun kana beuteung kalian sing pageuh ieu bokor teh tuluy beulikan ku setagen cik dangdan Neng sayang cu atuh reuneuhan mah ceples pisan pala sadere barang dangdosan teh dangdan anu reuneuh nyeples pisan persis nu gede ama ieu kumaha maksudna teu terang ieu nu Gelis ya abdi teh kudu dangdan reuneuhan meunting kieu sanggeun putri raja teh kitu kieu bagus cu Gelis kakaraton baris ayah guru Islam anu sadurunge winara itu urang bakal kadatangan tatamu Gelis nyaeta meureunnan eta Sarip Hidayatullah teh rupana parantos ka uninga wayahna Neng ieu teh bakal datang guru Islam sadurunge winara ku sebab eta ku ama rek dicoba-coba panorahkeun anak kaula kembung kunaon kitu maksudna ke di mana datang ieu si guru mama teh rek nanya atau rek kumaha ieu teh anak mama kitu kembung kunaon ieu beuteungna meuni herang kitu coba mun cara urang mah kabadeun teu oh kitu cenah maksudna ama sae atuh itu mah sanggem raja putri Antonio teh kitu nu Gelis bageur cu sayang kitu horeng maksudna jadi rama anu akhirna bageur buru-buru dangdanan besi buru-buru datang guru agama waruh sadurunge winara Neng cu Gelis geura enggal dangdos ki bisi kaburu dongkap ya guru teh
agung ti antawis labu maha guru senang Gunung Sunan Gunung Jati Sumping. Aduh selami teta Sumping Sunan Gunung Jati ka eta apa karangan gelis agung ti antawis lami Mahapura maha guru Sunan Gunung Jati Sumping bari diri ku murid-muridna bangsa Cina, Tatar, Kaisar dongkap ka istana assalamualaikum saurna maha guru Islam disambut ku para pangawal ka karaton waalaikumsalam guru agung tos dicandak kalebat ka karaton enggalna guru parantos ngariung sareng maharaja Kaisar teu lami ngong raja teh ngadawuh kaula nganuhunkeun kana kadatangan guru anu memang diajeng-ajeng cenah ku kaula ceuk raja Kaisar ari nuhuna kaula teh kieu kaula teh boga anak beuteuna kembung da pungguh anak kaula teh gadis teu boga salaki boro-boro boga salaki guru papacanan ge teu acan tapi ibu naon jadi kembung tur ieu anak mama teh anu dipipingi tarapati kaluar sugandai kitu luar laul ulin mencar kalmur teh mah kalmur carukeun atau kalmur menetara ka Karawang tara muncara di urang mah ka Bandung tara tara ka mana-mana sarta ditanya ku kaula can pernah antel kulit jeung lalaki saha bae oge tah icing atuh maha guru kaula teh hayang cenah kitu diterangkeun ieu teh kumaha pikajadieunna anak ama bageun cu Raden coba ka dieu cali gelis kapayunan kumargi eta maha guru pangnorahkeun cing anak kaula teh bage yang Raja Putih Lempang bade calik caket kanjeung makang jeung raja eta nu geulis teh ngadeukeutan nyata calik caket kanjeung raja ai bret teh ngomong di jero hatena teu karasa mabari jeung mesem nuhun pura-pura barangas kuringis biasa we kumaha si awen gede reuleuh bari jeung nganuhunkeun bari jeung parangas kuringis dina hatena ari ieu mah ka guru tapi dina hatena mah suri we anu geulis atuh bari parangas kuringis tapi dina hatena mah mesem we ari ieu mah ka guru atuh da bebene aing cek eta production kembang socangan cik dina mana jadi buah hati mah kembang soca atuh ieu mah lalaki bebene aing nah hate cek lu geulis tah kitu ngancek amamah disebut jati purba cek aing mah dina hatena ieu teh Sarip Hidayatullah nu geulis mah geus terang Tuan Maha Guru coba torah kaula hayang ngadenge penjelasanana cek Raja Cina bari nantung gitu cek ramana teh coba tuh gerak torah Rama Guru hayang ngadenge ya kaula
tuluy ieu si guru ngalahirkeun kieu punten Maharaja anu kasuhun sareng kasadayana para pangagung negara sim abdi mah kitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kieu sanaos ngangge reka perdaya tuang putra teh baktos putri Raja Agung teh hamil reuneu gitu. Oh gitu cenah basana sang raja tuluy nangtung bari nulak pinggang oge mangen-mangen ring bari pokna para penggawa menteri sareng tokoh ulama kaula menta disaksian jawaban guru tadi anu ruh sadurunya winara cek guru anak kaula teh yakin bener anak itu mah sulaya tah ayeuna mah urang buktikeun patih urang garbugan beges kieu mah sebab ieu Syarif Hidayatullah teh nyari ngabadena teh reuneuh urang garbugan we urang buktikeun tah ayeuna mah urang buktikeun bae tali cangkeng anu ngabeulit dina cangkeng anak kaula aya naon anu katempo ngan bokor kuningan hungkul majar maneh reuneuh buktina henteu ieu ngaranna guru bohong sulaya sadayana simpatisan guru murid gitu. Nah ngaranna guru si murid ieu murid-muridna ngangres begitu deui nyakitu deui ulama-ulama tah anu akhirna kumaha nanging ari guru mah tetep tabah tenang dina jero hatena yakin reuneuh dianggap ieu teh hiji ujian ieu teh hiji ujian tapi tetap ieu si guru nganggap eta reuneuh saur guru kaula neda wangsul bari panon ngareret ka putri raja ulama permios bade wangsul bari ngareret ka si putri raja mah guru geura balik guru bohong cek raja haye geura balik saur raja guru bohong guru sulaya ngaranna guru saur putri raja ama ulah paos-paos teuing ulah puas-puas teuing ulah kacida-cida teuing bari ngabendung bari bendung Cisoca nah mani ulah kitu-kitu teuing mah basana ieu si putri ama ulah kepuasan teras ni putri lumpat ka kaputren atanapi ka kamar bulu nyuuh bantal putri raja ngalang layung para saudara ngalang layung bae nyata ciri balilihan anu ka aya hinggana naon duka anu dielu tah si putri teh nangis nyata di kamar atau di kaputren kacaritakeun maha guru teh tos mulih deui ka Cirebon kalayang teras ngayakeun pangantangan ngayakeun pangaosan di mana-mana oge di luar Jawa jadi eta teh Syarif Hidayatullah ngayakeun pangaosan di luar Jawa di mana-mana oge ayeuna urang caritakeun deui putri raja Cina
sadikantuna kumaha guru teh putri raja teu kersa dahar teu kersa ngalueung Raksaan Production eta si putri raja beuti kaayaan teh jadi reuneuh atuh geger yakin teu salah si guru nyarita cek tadi mah ieu reuneuhan jadi reuneuh model yakin putri raja teh sang raja ongge-ongge jadi nambah bingung bae bari pokna kieu ya Allah ya Rabbi bari pokna kieu ya kusaha anjeun reuneuh kieu piraku beteung teu puguh kembung kieu patih panggil dokter panggil simseh kabeh panggil tah teras dipanggil para saderek saha eta si dokter teras dipariksa saur dokter atanapi simseh Gusti yakin ieu teh nuju ngandung jelas itu salah nuju ngandung mangga ku Gusti cepeng tah ieu usus orokna waduh ieu si raja bingung sang raja teras nyepeng putri bari malotot tanggah kaluhur wah bener raja teu eureun-eureun meleng tiap urang jeung peuting tetep dijaga naha bisa reuneuh kieu Gusti anak itu benar jati purba benar Syarif Hidayatullah benar eta si guru sadurunge winara ayeuna kaula percaya ti harita putri raja teu liren-liren ngocor puji soca bae dedeh teuing mama dedeh teuing teu sangka emutanana teh tetep ka Syarif Hidayatullah bae Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asram emut we ka Syarif Hidayatullah watir yaqil aghyar wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil atam wasabihil ahyan pagadani amilahi wa ibdolin Syarif Hidayatullah anu jadi babayang ati anu tetep ngancik dina pusieuna dan dina pusring ati putri raja katineung ku Syarif Hidayatullah putri raja katineung ku Syarif Hidayatullah ya benar anu tos diwoleh kuramana raja Cina teh dugikeun ka pantes carindul cai socana malah dugi katega bade ngabunuh diri eta si putri teh malah dugi katega malah dugi kalabah bade nyanyahoan ku pati atuh raja bingung
barang ngadenge lantaran menteri saur menteri ieu Gusti atuh ieu mah kedah dilandongan nu pilandongna moal tiasa di mana-mana landongna moal tiasa ti dokter ti dukun di mana-mana naon atuh pati piubareunana ieu si putri kaula teh ari piubareunana teu aya ka Cirebon akhirna raja katut para menteri dongkap ke Cirebon bari ngiring putri raja sadongkapna kakaraton kaleresan harita nuju kempon teras bae dongkapkan eta kakaraton ari putri mah tos teu ngangge sana cara tos teu ngangge tata cara deui teras bae nyata kalabat kakaraton nubruh kapangkonan syarif hidayatullah tos teu isin deui ari raja cina mah duriung ku para penggawa ku para ari raja di kakaraton teras ngalahir nyata teras dongkap nyata alhamdulillah dugi kalabah tiasa tepang biasa beres ruwes kalayan repeh rapi kaya balas layar kesepuhan dacan salse namun bilari mungkin dinasari anu kadua sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.